Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Bu Ina dina video pembelajaran bahasa Sunda. Dina video pembelajaran dinten ieu, Bu Ina bade ngadugikeun materi aksara gede atawa huruf kapital. Mangga hideuk regepkeun video anu Ibu share. Gunana aksara gede. Gunanya huruf besar. Aksara gede sok digunakan pikeun huruf besar biasanya digunakan untuk nomor hiji awal kalimah atau mimiti nulis. Contoh, boneka abdi sae pisan. Dina kalimat ieu huruf B na kudu ageng. Dari kalimat nomor 1 ini huruf B nya harus besar. Jadi boneka abdi sae pisan. Kemudian nomor 2, sawah Mang Juned lega pisan. Tah, huruf S na teh kudu ageng. Huruf S nya itu harus besar ya anak-anak. Oke? Tah, ayeuna kalimat nomor 3, ayeuna abdi tos kelas 2. Tah, upami digunakan di awal kalimat berarti ayeuna huruf A na kudu ageng. Ngartosnya sadayana. Lajeng gunana huruf gede nyaeta keur ngaran jelema atau nama orang. Ya, contoh nomor hiji, Mida sareng Dami angkat ka sakola. Jadi Midanya emna agengnya. Mida itu nama orang. Mida teh ngaran jalmi. Jadi huruf M na kudu ageng, harus besar. Sareng Dami oge ngaran jalmi, nama orang. Jadi huruf D nya itu harus besar. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian kalimat nomor 2, Ibu Ida nuju balanja. Ibu na huruf I na kedah ageng. Ida na oge sami, huruf I na kedah ageng. Tah salajengna kalimat nomor 3, guru anyar bahasa Sunda namina Bu Intan. Tetep tadinya di awal kalimah berarti huruf G na kudu ageng. Tah, tapi ieu nama jalmi ngaran jelema Bu Intan. Jadi B na kudu ageng, I na oge kudu ageng. Salajengna gunana huruf gede nyaeta pikeun ngaran tempat atau nama tempat. Contoh nomor hiji ya. Abdi lahir di Bandung. Tah, huruf B na teh kudu agengnya. Jadi huruf B nya itu harus besar. Oke? Salajengna nomor 2, Dani bade angkat ka Jakarta. Tah, ieu aya nami jalmi jeung awal kalimah. Jadi huruf D na kudu ageng, bade angkat ka Jakarta. Tah, si J na teh kudu ageng oge nya. Ayeuna nomor 3, gudeg salah sahiji kadaharan khas Yogyakarta. Ingat huruf J na kudu agengnya barudak. Tah, salajengna gunana aksara gede pikeun ngaran poe atau nama-nama hari. Contoh, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu, Minggu atawa Ahad. Nomor hiji, ayeuna contoh kalimahna kamari poe Senin, ayeuna poe Salasa. Tah, huruf S na tong hilap kudu ageng. Jadi huruf S nya harus besar, nulis huruf S nya harus besar. Ayeuna poe Salasa. Tah, huruf S na ge kudu ageng oge sami nya. Pokona upami ngaran poe atau nama hari nulisna kudu nganggo aksara gede. Oke, ayeuna contoh nomor 2, ayeuna poe Rebo isukan poe Kemis. Tah, huruf R, ingat huruf R na kudu gede nya. Huruf R na kudu nganggo aksara gede. Sareng huruf K na kudu ngangge aksara gede oge. Tah, salajengna nomor 3, contoh kalimat nomor 3, dina poe Jumaah asup sakola. Tah, huruf J na kade barudak.
huruf J na nyerat huruf J na kudu nganggo aksara gede. Oke, salajengna contoh nomor 4. Unggal poe Ahad Mida angkat ka Bandung. Tah ingat huruf A na sareng huruf B na kedah ageng nya, jadi di dieu teh aya dina awal kalimah aksara gede poe Ahad. Ingat A na huruf A na kedah ageng. Mida oge ngaran jalmi, ingat tadinya anu tos dicontohkeun ku Miss Intan huruf M na kedah ageng. Angkat ka Bandung, Bandung ieu ngaran kota, ngaran tempatnya, jadi B na kedah ageng nya. Ngartosnya barudak sadayana tah ayeuna anu terakhirnya eta gunana aksara gede teh pikeun ngaran bulan atawa nama-nama bulan. Contoh kalimatna bulan Maret Pajar ulang tahun. Tah jadi huruf M na kedah agengnya. Salajengna bulan Juni sakola pere. Tah inget oge barudak sadayana upami ngaran bulan huruf payuna kudu agengnya, kudu nganggo aksara gede.